mayunan ulug salam hukumna sunat kifayah, ngawaler ulug salam hukumna fardu kifayah. Mudah-mudahan sadayana nu ngawaler salam sing asup ka surga, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu nu teu ngawaler salam salakina sing nyanung, amin. Atau kita sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa ila yaumil jazaa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannati. Al hadis. Wa qala al imam Ma'ruf al-Qur'i, man haya'a li ajli qiraati maulidir rasuli ta'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'atara wa tajammala ta'diman hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'a firqatil aula minan nabiyyin. Allahumma inna nas'aluka wa natasafa'u ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa natawassalu ilaika biwalika Syekh Abdul Qadir Jailani ya Syausyaqolaini ya Qutbarbani ya Gausa Samadani ya Muhyiddin ya Aba Muhammad ya Syekh Abdul Qadir Jailani, inna natawassalu bika ila rabbika bi qada'i hajati wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Binurika ya Allah nawir basirati likasfil umuri an uyunita ghayyabas. Binurika ya Allah nawir basirati likasfil umuri an uyunita ghayyabas. Binurika ya Allah nawir basirati likasfil umuri an uyunita ghayyabas. Amma ba'du. Hadratal Mukarramin, Bapak pengatur waktu, pemindah acara,
anu sami-sami ku jisim kuring sangat dihormat, anu semoga Allah Subhanahu wa taala muliakeun, amin. Akhirul kiram wal mutaram parasatida satidah wabil khusus kersana al mukarram pun guru setempat anu sepuhna anu anomna anu sami-sami memperjuangkeun agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rupa kahormatan di sisi kuring sangat dihormat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakeun, amin. Akhirul kiram wal mutaram keluarga besar Masjid Jami, masih langgar Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Ini sok sanaos dari sebatan satu per satuna berubah kehormatan di musim kuring sangat dihormat. Tegantun Bapak para guru pemerintahan di atas sampai bawahan, alhamdulillah dihadiri ku salah sawius aparat desa dorong bidoa di jisim kuring sok sanaos ku bahasa Sunda. Allah Maha Maha Bodoh, mudah-mudahan dongkap mantena kaya tempat Allah turunkeun taufik dan hidayah, diroyokeun kana jalan anu lempeng, mulus rahayu berkah salamat aya dina partaiwan Allah sallallahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah dianggo witan, alhamdulillah dianggo kasan, cerita wisbakti ke rumah suci kadat Allah anu berpengalaman, anu ngancing dan pawit, anu medal dan asal, anu ayah turu bari nangayakeun sok sanaos makhluk anu kumelendang di alam dunia parantos tadi kieuna urang wajib percaya yen Allah tetap aya, buktina dalilna wujudu hadhil makhluqat. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkeun ka panutan alam, yakni Habib tertinggi anti korupsi, Habib tercinta anti durhaka, lo tadina dunia penuh gelap gulita jadi terang benerang, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dina dangot ieu jisim kuring ngaraoskeun bingah ka giri-giri, bingah nu daya hinggana. Namun sargina panggaji sim kuring ngaraoskeun bingah ka giri-giri, bingah nu daya hinggana. Sabab dina ieu saah teh masyarakat kompak ngayakeun ta'dim wa takrim kana sasih dilahirkeun ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usian ku pangajian. Kunaon pangna bungah di sim kuring dina danget ieu sabab aya dosa anu moal bisa kakiparatan ku salat, sabab aya dosa anu moal bisa kakiparatan ku zakat, sabab aya dosa anu moal bisa kakiparatan ku puasa, sabab aya dosa anu moal bisa kakiparatan ku munggah haji. Di antarana dosa nu moal bisa kakiparatan ku salat, ku zakat, ku puasa, ku munggah haji teh jelema anu mampu, jelema anu kongang kana ngaji tapi teu irit kana pengajian. Lumawi alhamdulillah tadi dangat ieu jisim kuring ngaraoskeun bingah amar mantosida. Sarosna jisim kuring tadi hampir teu tiasa hadir ka dieu panitia. Kadangna jisim kuring nu ieu teh ceramah teh di daerah Sukanagara Campaka Muyan kedahna ieu teh. Kusabab di Campaka mah nemonang ka bangsa tadi. Naon geus deui? Jadi pangnaka dia teh di Campaka mah neungo. Aduh gitu. Dina raga naon ustaz ajengan kiai teh. Dina raga ta'dim wa takrim kana sasih dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usian ku pangajian ustaz ajengan kiai pan ngaji mah sok tunuh. Atunya ngaji mah di mana-mana ge sok tunuh beda jeung hiburan. Sabab hiburan mah cocok jeung hawa nafsu, ari pengajian mah teu cocok jeung hawa nafsu. Nah kajeng di sim kuring berangkat di mana di kampung Cikadung pimpinan pondok pesantren Darul Islam Al Muhdar desa Sukasirna kecamatan Reles bisi urang di ngaji sok tunuh pan aya ubarna
bisi hoream mah kieu we kemang kopo kemang kopi kemang kalayar di jalan ulah poho riuh kopi tolakna di sinu notang aya kopi aya sabi yuteun kopi ieu menyuguhan kareueun cibodas padahal kopi kudu kieu. Jadi kemang kopo, kemang kopi, kemang kalayar di jalan teh bisi ngaji sok tunu, sok ngopi. Ngan kacek hartina beda jeung santri simkuring mah kemang kopo, kemang kopi, kemang kalayar di jalan. Ulah poho kasalaki lumayan paranti ngeukepan. Jadi jelas ngaji mah sok tunu, naon sabab da sabab teu cocok jeung hawa nafsu. Ari hiburan mah cocok jeung hawa nafsu. Cok bukti ke bisi terpercaya umat tak jaluk tekamu pengedan tan lalil sia-si kana gaing niating tsunami banyumas tekan niating tsunami bagus sakti kembang kaula cing eta kudu moal. Wah, naon sababna da eta mah hiburan cocok jeung hawa nafsu. Komo lamun geus disanding jeung sineun juru kawi jajar obat da borong paranti heueuh. Aya angin ngahiliwir tina tungir anyir. Aya angin ngahiliwir tina tungir bulan itu tuh. Masya Allah ya Rabbi. Nu mawi alhamdulillah tami dadang ieu dugi kakeun jisim kuring ngaraoskeun bingah ka giring-giring bingah nu daya hinggana masyarakat dugi kakeun ngayakeun tadim wa takrim kana sasi dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di eusian ku pangajian. Bahkan sing kabita dauhan Imam Ma'ruf Al-Qurhi barang siapapun jelma nu nyadiakeun ta'aman pirang-pirang kadaharan li ajli qiraati maulidi rasuli karena arah-arah rek macakeun tentang kelahiran Kanjeng Rasul tuh kene datang. Dah boleh omeh heula cari keluar. Numutkeun jeung Imam Ma'ruf Al-Qurhi barang siapapun jelema nu nyadiakeun pirang-pirang katuangan tujuanana pangna nyadiakeun katuangan teh li ajli qiraati maulidi rasuli karena arah-arah rek macakeun tentang kelahiran Kanjeng Rasul maka bakal ngumpulkeun Gusti Allah jaga di poe kiamat serta golongan pang utama-utama ti pirang-pirang nabi. Alhamdulillah nyadiakeun katuangan naon wae ustad katuangan teh rek poe rek jauh rek wajib rek opatna, rek caina, rek kopina, rek susuna. Kunaon pangna ditataan? Pangna ditataan teh supaya kumplit dina dus. Allah, gimana kali? Numutkeun ceuk Imam Ma'ruf Al-Qurhi barang siapapun jelema nu nyadiakeun pirang-pirang katuangan tujuanana li ajli karena arah-arah rek macakeun tentang kelahiran Kanjeng Rasul yakin jelema nu nyadiakeun model kitu bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah serta golongan pirang-pirang nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing kenging syafaat. Dengan syarat dibacakeun tentang kelahiran Kanjeng Rasul. Alhamdulillah tadi ku al-mukarram satempat ya Allah geus sakitu lebarna. Lu masalah sakitu urang bacakeun heula. Nabi urang sararea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nyabasana
Masehina tanggal ke-20 ari bilangan tahun 500 janiosna 70 panambana salam sahiji punjungna. Jadi lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April 570 Hijri Masehi. Sok sanajan sakitu dibacakeunana ilaha batil malaikatu angin bakal lungsur ka ieu malaikat teh ditugas ku Allah reka bagi-bagi rahmat katut karidoan. Mudah-mudahan anu hempak merbayak samodel kieu ku Allah sing dipaparinan rahmat katut magfirah jeung karidoan. Amin. Dah teh cukup ku amin kudu salat. Ya Allah ya Rabbi. Sanajan sakitu dibacakeunana secara global mangka yakin Allah bakal ngutus ka ieu tempat. Ceuk Allah, hei malaikat, bagikeun rahmat aing, bagikeun kaidoan aing ka saha? Ka jelema-jelema nu ngayakeun tadi muat takrim di dadangeun ieu dengan syarat dibacakeun tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Dan kacek aya jelema sakikireun urang aya nu ngaharamkeun muludan, sakikireun urang di aya nu ngaharamkeun rajaban, bisi aya urang dieu nu ngaharamkeun muludan jeung ngaharamkeun rajaban, kudu pikirkeun nasib kuring. Jadi lamun aya jelema nu ngaharamkeun rajaban jeung muludan teh pikirkeun nasibku kuring. Naon sababna lamun eueuh rajaban jeung muludan pasti kuring eueuh nu begitu. Jadi siapapun jelema nu ngaharamkeun muludan nu ngaharamkeun rajaban pikirkeun nasib ajengan kolektor. Naon sababna lamun eueuh nu muludan, lamun eueuh nu rajaban pasti eueuh nu mata montogna dengan mampu maha bulan. Lamun datang bulan bulut, montog. Lamun datang bulan puasa, udah dauh nu meunang. Nu mawi alhamdulillah kali dadangeun dieu masyarakat kompak. Mudah-mudahan taku kompakan ieu jaga di poe kiamat masing tiasa ngundang syafaatul udma Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Naon margina? Margi dina ieu tempat teh diayakeun pengajian sampai ka aya umat Kangjeng Nabi ladang tina ngaji teh apal. Dugikakeun sebahagian keterangan aya umat Kanjeng Rasul 3 golongan nu bakal asup ka surga sampai ka leuwih timbatan kastori seungitna. Aya palakan awe nu bakal diasupkeun ka surga teh diinuman ku arak nu masih keneh disegel ku arak nu masih tertutup mucan pernah diinum ku seluruh makhluk dalam dunia, tapi arak di surga bakal diinumkeun ka golongan awe di surga dengan syarat di alam dunia na nusok mudan wakolamat amparahu awe nusok netekan kuku salakina. Alhamdulillah. Ayo masuk ke surga, masuk netekan kuku salakina. Yeay. Allah berwudu ladang tina netekan kuku salaki dijamin termasuk golongan ahli surga sampai ka bakal diinuman ku arak nu masih kena disegel ku arak nu masih tertutup mucan pernah diinum ku seluruh makhluk dalam dunia, tapi arak surga bakal diinumkeun ka saha? Ka urang Ciraa nu sok netekan kuku salakina. Alhamdulillah. Paling dia mah ngasongkeun kuku salaki mah cerita ya kitu-kitu wae. Allah Subhanahu karim. Tapi aya istri nu bakal diasupkeun ka surga nu sok muludan teh aya deui nu sok muludan teh diasupkeun ka neraka. Ibu
penting kene boga cinung, penting kene boga sirah. Ya penting boga sirah tuh nya heuh. Ya kenaon ngagunuk-gunuk tiung di huluan heuh. Ya bapak-bapak penting boga sirah, penting boga kopiah. Ya penting boga sirah, ya kenal gunuk-gunuk kopiah. Ari sirahan heuh. Tak ieu ge penting kene salatna daripada memperingati maulid nabina. Ngan leuwih halusnya sirahna aya, nya kopiahna aya, nya sok muludan nya sok salat. Tah jadi kasimpulan awewe teh aya nu bakal diasupkeun ka surga, aya anu diharamkeun asup ka surga, bahkan dugi kakeun ngameuna ge diharamkeun. Mana cing diantara awewe nu diharamkeun asup ka surga, karoskeun kamu karom satempat dina kitab buku dijen badia tulisan. Awe nu bakal diancam ku neraka teh badia tulisan dirogatan ku anu karom pimpinan pondok pesantren Darus Suada Al Amin nyalempet Cianjur. Wakosim kuring masantren dirinya sampai ka badia tulisan teh dihartikeun awe nu diancam ku neraka jahanam teh awe anu badia tulisan hartina badia tulisan teh goreng ucapan goreng wangkong cerewet kalau jadi salaki ya udah awe heula awewe nu sok muludan awewe nu sok rajaban nu diancam ku neraka teh bahkan haram ngameusengitna surga, haram kanikmatan surga dipasrahkeun ka awe nu badia tulisan. Hartina badia tulisan teh nu goreng wangkong ka salaki, goreng capek ka salaki, eta mah salaki balik ti jangari. Awak lalaki karek hiji ngawangkong pamajikan geus 700. Lelaki balik ngojek lelaki balik di masjid lelaki balik di kantor ngawak terus-terusan. Bahkan hiji kejadian kita tadi simkuring ceramah di daerah Dukus Pacing Kecamatan Aringu. Ya Allah ya Rabbi, kadang kapan hiji jelema hiji istri geus kawanti-wanti endah kabina-bina bari nyanak baki bisa jauh. Ustaz mangga cari leuh atur nuhun kin teh Ustaz abdi balik kumaha mungkin waktu ngaji pangbahaskeun nya abdi teh cenah buka salaki eta rumah tangga geus 7 tahun omong sok rajaban omong sok bulan tapi eta murang teu beuneuh di imah dah malik al-kalati abdi teh cenah rumah tangga geus 7 tahun tapi salaki menang teu betahan di imah ngan ngalayaban jeung ngalayaban we cenah sarana teh dipos wae cenah ustad sugan we cenah atuh hadang tausiah hadang pengajian he disadarkeun cenah salaki kaula insyaallah sing kieu kan kacing kuring masuk boga dongeng naon cenah tah baheula lagi carita aya jelema rumah tangga 7 tahun kitu deh lalaki teh teu betah di imah gara-gara pangna salaki teu betah di imah teh pamajikan sok cerewet sia malik deui ka dinya jadi pangna teu betah di imah teh pamajikan cerewet bakal tingku cerewet eta pamajikan meureun keuheung nu jadi salaki teh teu kanyahoan pamajikan nu cerewet teh ditewak bujurna digubruskeun ka jero sungai. Biadabna nu jadi salaki pamajikan nu cerewet digubrakeun ka jero sungai gara-gara pamajikan cerewet. Ah ulang di luhureun sungai teh mah tadi mah cari bobodohan sugan teh moal nyaan ngagubrak ka jero sungai. Ampura cenah mah ampura. Barangkeun pupus ka jero sungai datang makhluk anu padang jangkung bantu sembada saha cenah ring maneh ceuk salakina gubrakeun pamajikan jero sungai teh kaula teh cenah juri juri kaula teh ratusan tahun cicing di jero sungai keur betah-betah ari ayeuna pangna keluar teh cenah aya awe cerewet asup jero sungai teu geuningan cacak ning juri patekan ngajol ka luhur teu betaheun di jero sungai gara-gara pamajikan cerewet teu geuningan. Maka palingan aku tidak kita kumpulkan badia tulisan
awewe anu bakal diancam termasuk golongan ahli neraka dugikakeun diharamkeun kanikmatan surga, diharamkeun seungitna surga, diharamkeun kanikmatan surga. Kesaha badia tulisani awe anu kandel ucapan goreng wangkong kalau jadi salakina naudzubillah. Ngan aya awe nu dihampura dosana, aya eta ge anu dihampura dosana. Memang nyangu tepan kewajiban salaki, memang nyeusehan teh kewajiban salaki ngan cacek pamajikan teh kudu turut kanu jadi Allah jeung Rasulna jeung turut kanu jadi salakina. Lamun teu salaki teh mah kedah nyeusehan, lamun mah kedah nyangu begitu ngagesruk nyeusehan pakaian salaki 2000 dosa dihampura di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pasal nyeusehan pakaian salaki teh. Nah, sakali ngagesruk kecil sakal ulama 2000 dosa, tapi aya ulama ngajelaskeun sagesruk teh 10 dosa heukeun tong dipasihakeun. Kaos dikotok jeung dihayam pan sarua nya. Sarua dikotok jeung dihayam ngan kecegua di tamahan dikotok bae hayam teu we deungeun anu motor ke hayam teu leh deungeun lain kitu. Ya Allah ya Rabbana dari. Gesruk we nyeusehan pakaian salaki mangka dosana dihampura di hadapan Allah. Sakali gesruk 2000 dosa dihampura. Dibetot deui ka dieu 2000 dosa. Kali itu 2000 dosa. Ka dieu bermusra. Coba bayangkeun lamun pakaian salaki aya 10 diseuseut ku pamajikanna geus sabaraha taun dosa dihampura. Ladang nyeuseun. Gesruk kali itu gorhel teh mangeh duit 100.000 tina pesak. Selamat salaki. Ya. Gesruk nyeusehan kali itu gorhel mangeh duit 100.000 dina pesak baju salaki. Beli geng ka warung kana basruk, kana seblak, kana baso, biak duit 100.000 tanpa izin tinu jeung salakina, maka dosana eta we salajeng 70.000 bangsat sia. Jalan keluarna kudu kumaha teh Ustaz? Jangan jalan keluarna teh kedah aya idin tinu jadi salaki. Istri nu bakal diasupkeun ka surga aya, istri nu bakal diharamkeun asup ka surga aya. Di antarana istri nu bakal diharamkeun asup ka surga teh hiji badia tulisan. Artina badia tulisan teh kandel ucapan goreng wangkong nyata cerewet dia ka salaki. Dan kacek golongan AWG aya nu asup ka surga lalaki kitu, aya nu golongan lalaki asup ka surga. Hoyong bapak asup ka surga teh. Upami hoyong hiji cenah ceuk Nabi kedah adan karena Allah. Dina kitab Tabihu Qabirin dijelaskeun hiji jelema anu sok adan tapi adana karena Allah. Maka pantes disunatkeun adan teh kudu alus sorana makruh adan kudu goreng sorana ngan lamun eueuh nu alus paksakeun anu butut daripada eueuh nu adan. Jadi sunat adan teh kudu sorana, makruh adan kudu goreng sorana. Ngan lamun aya urang kampung Cirata adanna karena Allah, maka yakin eta jelema bakal asup ka surga teh. Kaangseun ku malaikat Jibril, Gusti sakit saha itu di surga teh ketika melengseng lebih tibatan kastori umat Nabi Muhammad teh. Jibril kurang mana teh kurang Cirata nu kumaha nu sok adan jeung nu ngajawab adan tapi adana liwat ilah. Maka disunatkeun adan teh kudu alus sorana, makruh adan kudu goreng sorana ngan lamun nu alus mah pasakeun anu betul. Nabi si hayang alus sorana di bejaan tawasulna karena di Daud naon bacaanna ilahi akrimni bi husni sauti wa nagmati hatta annahu man sami'a qiraati yazadul qatam bi qalbihi wa in kana qasil qalbi biwir aing biwir sangka mangel letah aing letah penawa kuluk sipul kututut dumengekeun sora aing di tegal kumpul bancaran ya kuliah guru musada ke Nabi Daud ya isun keun Nabi Daud mikawalas mikasi sakabeh jalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah teh hayang alus sorak biasanya sing kuliah sapori heula namun tadi alhamdulillah aya al-mukarram. Jadi hayang alus sorak teh kalinya tawasulna ka Nabi Daud.
Pan Cianjur Selatan ge boga kebanggaan lain si Lesti pangna jadi juara ke si Lesti Dangdut Academy teh gara-gara alus sorak lamun butut mah sorak mau jadi juara pangna jadi juara Dangdut Academy teh gara-gara alus sorak. Bahkan tanggal 8 saya beri ceramah di mana? Di Purwakarta, di Munjul Jaya, di Pak Haji Deden. Hiburan nabuh si Lesti. Ya Allah, ya Rabbi, 3 kali ngalagu alamat palsu dibayar ku Pak Haji Deden 15 juta. Gara-gara alus sorak. Gara-gara alus sorak, 3 kali ngalagu alamat palsu dibayar 15 juta ku Pak Haji Deden. Ari dewe alamat bener seberapa ini? Ya Allah, ya Rabbi. Humore eta masih Lesti tetangga simkuring dari desa Pemoyanan gara-gara alus sorak mata kadang dia tadi makruh ke lamun sorak goreng duk bisa dina sholat teh lamun dina nalika sujud pancet dina keterangan lamun nalika sujud urang teh sunat soca teh kedah dibuka dan lamun dipeureukeun makruh hukumna lamun teh sabab nalika sujud lamun urang tertatih nalika sholat maka sunat cenah tinggal di tempat sujud makruh lamun dangah ka langit komo lamun cacakeun beger ka langit haram hukumna ya mau omong sholat bukan pokok cacakeun beger aya nalika sujud makruh dipeureukeun sunatna dibukakeun bahkan di rumah tangga ge geuningan paingan cek dina keterangan memang boga pamajikan teh kedah jamilah hartina jamilah teh geulis dan kacek lamun geulisna make teuing hukumna teh makruh kunaon cik boga pamajikan geulis teh pangna dimakruhkeun teh leungit katenangan hati nu jadi salakina sok bisa percaya mah sakabupaten Cianjur panggeulisna ditikah kurang mana kurang Cirata cing kira-kira penang moal hate salaki oh tinggalkeun ka kota moal tenang hate teh ditinggalkeun ka desa moal tenang hate teh ditinggalkeun sieun nuan lauk moal tenang hate teh kumaha moal tenang sieun ku batur cacak ning butut loba anu ku batur mata di dia dijelaskeun nu dimaksud jamilah teh geulis ngan kacek urang make teuing ngan di aya butut teuing makruh anjir teh cenah teh alus teuing makruh butut teuing makruh nu kudu kumaha atuh anu pertengahan ibu ceuk urang teh butut teuing makruh ngan daripada alus teuing mah kalau keneh butut enggak usah bawa tenang hate lain seri kokon kupingkeun Allahumma karim dari talung kena butut daripada alus teuing naon sababna ditinggalkeun ka laut tenang hate teh boga pamajikan butut ditinggalkeun ka Cianjur ka kota ya tenang we hate teh naon sababna da moal ku batur sugan ku juri kayaknya sugan ku kelong Allahumma karim jadi hiji jelema nu tukang adang di wadilah contoh gambaran Allahu Akbar Allahu Akbar adana karena Allah liwajillah disebut mah lain adan karena mitoha dia mah aya mitoha arek adan mitoha arek adanna coba anu agama yakin cek Nabi sampai ka di surga nate leuwih tibatan kastori seungitna bukan keistimewaan bahkan diharamkeun di alam kubur lagi bilatung nyentuh kana mayitna jelema tukang adang iya oh jenal usaha kiai menyak kudu ngabring ka masjid adang kabeh lain kudu adang kabeh duri batur lamun adang di masjid jawab bisa kumaha adang lamun batur Allahu Akbar berarti ngajak Allah
akbar. Lamun bahaya ala sholat mah jawabna teh la haula wala quwata. Mun bahaya ala falah mah dua permasalahan. Hiji bisa dijawab ku Allahumma ij'alna minal muflihin. Nu kadua bisa dijawab ku la haula wala quwata. Contoh gambaran. Hayya 'alas shalah. Sanajan ibu keur ngukur, sanajan ibu keur nyangu batur di masjid nu adana ngucapkeun hayya 'alas shalah dijawab ku ibu teh la haula wala quwata illa billah saderajat sama-sama di mana di surga bakal kaarsir ku Jibril teh leuwih tibatan ka story alhamdulillah. Ya mah paling aya nu adan ta euy tidak ngurus cenah ajengan teh kana mik anjir karena watak jelema teh alus batur bakal dipiwangkong goreng batur bakal dipiwangkong watak jelema dah heueuh. RT ngebangun jalan di Piwangkong, RT tengah bangun jalan di Piwangkong, ajengan alus di Piwangkong, ajengan goreng di Piwangkong, nupun harga di Piwangkong, nu kokoro di Piwangkong, burijil karo itil, forehead karo kehead, hateup salat dan jagat. Ayo. Di Piwangkong maka cek Sayyidina Ali ge samemeh kiamah bakal dieusian heula ku jelema alus batur bakal dipiwangkong goreng batur bakal dipiwangkong. Ngan lamun cek ngaji mah cek santri geuning acacap karomal wajah wajhun dieu teh adubun mahsusun anggahota nu ditangtukeun rupina pamenteu padahal teh majaz mursal utliqatul wajhu ala tilhiyatu iradatan majajan mursalan min babil itlaqil juz wa iradatil nu dikarepkeun mah lain pamenteu Sayyidina Ali tapi sakujuru badan Sayyidina Ali. Cek Sayyidina Ali di akhir zaman sampai kiamah watak jelema bakal gitu alus batur di Piwangkong goreng batur bakal di Piwangkong harasa teh urang sok tadi geus kuring bari mangkat ka dieu pas tertanyakan parkir geurah mobil polongo pantun teh Kang bari neang tulang ka mana cenah ayeuna anjir madak teh neangan tulang ya Allah ya Rabbi watak jelema mah matak Jawa jeung santri simkuring al watak layutak walau bil utak penting hari senaon eta pangih dina pose gitu asa dina kita sok harus ke kamu karo nyayanya dina kita ada suka al watak layutak walau bil utak baik ah simkuring 14 tahun santri di Manjaya Tasikmalaya asa teh mangi keterangan gitu karena nama cek santri jalanan yen watak jelema teh kitu samemeh kiamah teh bakal dieusian heula alus batur bakal dipiwangkong goreng batur bakal dipiwangkong emut cek kuring tanggal 1 di Ondang Rajab nu kamari di Cimasara ceramah model kieu pas dugi ka Cibinong di Cibinong teh aya nu keur hiburan sahoreng teh nu keur hiburan nabuh wayang Seni Sunda wayang golek dalan teh dadan Sunarya di Cibinong. Ya Allah ya Rabbi jam 2 langsung saparapat simkuring anak mobil macet di jalan Cibinong Ustaz dari kamana cenah abdi teh bade kawewes punten sekian tiasa teu ngalangkung mana cenah rek da teh macet 10 meter branding macet dibukakeun pantai mobil teh amprok jeung rentang tangil ya Allah ya Rabbi pas dibukakeun pantai mobil Kang pantos lami cenah nya lalajo di dieu tuh macet teh pantos lami cenah lalajo di dieu padahal macet komo lamun lalajo ti maghrib teh ka subuh watak jelema mah matak tong jadi aneh ya ieu teh panitia teh ketika uhudur acan air itu aya itu paling ibu ini ku ini tak ke madrasah ini ku ini tak tolak nah itu kan cangkedong ajang panitia teh air gitu aya baca kuing ge ya Allah ya Rabbi jadi tong aneh watak jelema mah kitu alus batur bakal dipiwangkong goreng batur bakal dipiwangkong kembalikan ka tukang jadi hiji umat Kanjeng Nabi nu bakal diasupkeun ka surga teh nyaeta jelema anu adan liwajhilah geus eta teh adan liwajhilah teh
kita menggus di bejaan di Masya Allah ya Rabbi dina waktu subuh as-sholatu khairu minan naum hari sholat lebih halus daripada molor dihartikan bujang mertara kapasikit mah subuh lain gitu hari molor lebih halus daripada sholat otak pantes carang waktu subuh nah sesa aturan sesa sholat isya sesa maghrib sholat subuh sesa isya ngaran sesa hiji atau keadaan nomor kedua usaha pan abdi mah teu kabeli atau adan mah sedengkeun hayang asup ka surga mana nomor kedua beli nomor kedua di mana-mana aya urang cirata hayang asup ka surga beli nomor kedua kun fa'alaika pisopil awali pisalat berjamaah kudu aya anjeun teh nah tapi jajan ka hiji dina salat berjamaah lamun seun aya urang cirata tara tinggalun salat berjamaah jajan ka hiji tah nu kitu bakal ngagunuh sederajat sama tabat jeung tukang adan alhamdulillah jeung di cirata di dieu aya nu perput jajan ka hiji salat berjamaah eueuh deh joglong budak paling budak di jajan bakal kehet usia keharu belum ngancam di kata budak budak besar dua tuh ihram nawaitu sholli pada maghribi salah sarokati besar bila kibar mau mati lah itu Allahu Akbar cek budak deh imam geus maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim satu orang dari budak jajar kaji sering goengkeun ceuli eleng dia disebutna kumaha keluar itu kan teh masakeun sia lamun aing geus beres salat digoengkeun tuh tungtung nama jadi ngancam ka budak maka budak mah tong dijieun jajar kaji jieuna teh di tukang jadi kun palaika pisobil awali pisau jamaah kudu aya anjeun teh na tapi jajar ka hiji dina salat berjamaah tadi kan cek lamun geus pinuh jajar ke hiji pulang balik aya teh teu goblok Pak kunaon make kelami teh masih kieu teh teu ujug aja mana teu ujug kumaha teh ninggalkeun padahal ninggalkeun wudu dina teras kan amat eta dina teras kudu coklat imam geus maca Fatihah dah karek Fatihah imam geus ruku dah karek ruku imam geus sujud imam geus wiridan imam geus balik milu dibalik lain salat oh cenah ustaz ari ninggalkeun salat ngalugikeun teu cenah kabatur tah ayo kitu deui di mana-mana kurang ninggalkeun cenah salat ngarugikeun atau henteu dosana kabatur atuh ngarugikeun jeung uing baca mangga make ngarugikeun kabatur pa uing teu salat nage yuk kang baca anna kula mahalatin yakunu fiha tariku salati sanyana saban-saban tempat tu di eta tempat teh aya jelema ninggalkeun kana salat maka Allah saban-saban poe rek nurunkeun 70 laknat ka kampung cirata lamun seun aya cirata jelema tinggal kana salat berarti tinggalkeun sholat manehana teh rugi ke diri pribadina nya rugi ka batur nu paling mujur mah aneh aya halodo teristisqo ari beres istisqo nguces kucing padahal lain kucing uces tempang mah teangan di cirata jelema nu tara sholat kuceskeun dina leutak atau mau kaempang ya Allah padahal kucing dikuces Allah Subhanahu karim. Jadi saban-saban tempat namun aya jelema ninggalkeun kana salat rugi ke diri pribadina nya ngarugikeun ka batur sampai ka saban-saban hari Allah bakal nurunkeun ka kampung cirata 70 laknat. Naon ari ngaran laknat teh? Ngaran laknat teh ka izin pangeran jelema pegat kana rahmat. Allah Subhanahu karim. Hiji tukang adan, kedua misalkan jelema sok rajin berjamaah. Kayak parakatan berjamaah teh tibah noong kana jalan kaca. Urang teh ditong tina kaca. Ya, sia da mah sok lila teh. Balik deui di aya teh kitu. Umurina bab tarawih kajidan. Ayo nu kenceng pinuh masih ieu teh. Ieu meuli ka tina kaca. Mereka Yasin ulah bila Allah Subhanahu karim Gusti Nagu
Numawi alhamdulillah tak iri dari pengajian dugi ke dalam rangka memperingati dilahirkan Kanjeng Rasulullah SAW teh memang baheula ge Pak anu mika cinta ka Nabi teh aya nu mika ieu ge aya di antara Siti Jarko. Oh bapak teh mika ngewa ka Kanjeng Nabi ge sampai ka Siti Jarko mah numutkeun dina riwayat sampai ka anjeun wong italina mimpi sedangkan pan kasopor Siti Jarko teh ilmu nak mati dukun tukang ramal. Siti Jarko mimpi hei Jarko dina impianana ilmu maneh anu mati mual mati ilmu maneh lamun si cabang bayi pinabieun pirasuleun kudu dibunuh. Ya Allah ya Rabbi coba bayangkeun lu akhirna lungsur ti gurun pasir Siti Jarko neangan Siti Aminah aik dibunuh ku anjeunna pinabieun pirasuleun sabab lamun diantep bisa lahir kalam dunya eta Siti Jarko ilmu manehanana moal mati ceuk dina impenanana barang dugi kana negara Mekah amprok jeung sajeung Siti Takani apa anjeun bumi Siti Aminah kan kalantah eta bumina anu nuju hamil muhun lain gitu tak kami lamun anjeun hayang duit lamun anjeun hayang dirham lamun anjeun hayang real lamun anjeun hayang emas sok ku kaula rek sabaraha hayang maneh duit sok amun emas sabaraha gram lamun dinar sok sabaraha dengan syarat anjeun pangbunuhkeun Siti Aminah. Coba biadabna Siti Jarko piwarana bunuh ka Siti Tikani ka Siti Fatimah mata meureun paingan anu sok ngabunuh teh anu sok tudah tidah teh aya tirituna. Ya iya. Siti Takani atau puguh jelma serba teboga dibayar duit hayang kemae kasiap kunaon dibunuhna tah belatina dipasrahkeun belati ku Siti Jarko barang dugi teh ka Siti Aminah diangkat besok belatina ku Siti Takani rek ditugaskeun kana patuangan Siti Aminah anu keur nganung pinabieun pirasuleun. Datang malaikat Jibril turun anjeun ka negara Mekah aya naon Gusti belaan tuh Siti Aminah rek dibunuh ku saha ku Siti Takani julungan saha julungan Siti Jarko tahan panjeun Jibril balikeun ka seseuketna pesona sida ka luhur seseuketna ditahan ku malaikat Jibril dibalikeun ka luhur Siti Takani alep kahanap plus teh nu modar teh lain Siti Aminah tapi Siti Takani tamiang meulit ka bitis. Jadi nu benci ka Kanjeng Nabi teh wah mereka cinta aya kembali kan mereka dia oh yakin dugi ka keur barat tapi kaki wali aya nu mereka cinta aya nu henteu aya pada ka ulama ka kiai aya nu mereka resep aya da ka kiai mah kaos hujan atuh proyek teh bisa berhujan cetukang tani teh alhamdulillah kuatrek nyawa ayeuna mah hujan tapi cetukang es menjadol teh dagang es teh laku tapi cetukang bakso mah rek hujan rek haloroge teh boleh we bisakeun bakso teh laku tak kakieu kitu resepna teh aya nu resepkeun aya nu resepkeun ngantong jadi aneh rek resepkeun hei rek henteu ge ngan kacek lamun resepna insyaallah dina sawaktos dibubarkeun syafaat ulun makan Kanjeng Rasul kiai bakal nyapatan hulungan jagari poe kiamah alhamdulillah kitu eta teh mata hiji Kanjeng Nabi bakal nyapatan ka umatna dua kiai ulama bakal nyapatan ka jamaahna nomor katilu Quran di mana sing dibaca bakal nyapatan ka rumacana nomor kaopat anak nu maot leutik keneh bakal nyapatan ku jadi nu bapakna. Sayyid Gusti Nanggung ari kitu macam ibu teh cenah ustad atuh asup ka surga teh nya ladang tekan kuku hungkulnya sanes ibu sanes tekan kuku hungkul beli opat perkara hiji deg-degan kuku salaki nomor kedua wakosot saribahu awe nu bakal diasupkeun ka surga nu bakal diinuman ku arak anu masih disegel nu tertutup can pernah diinumkeun kasel maut di alam dunia arak surga saha wakosot saribahu awe nu sok murun ku misalaki nah kosok tara
Ya, balik deui kau we. Iya. Hiji deg-degan kuku salaki. Nomor kedua wakosot sari bahu. Awewe anu sok ngurut kumis salaki. Ustaz cenah ngurut kumis salaki matara dan tekan kuku salaki getara beli atuh bagian katiluna naon walih ya tahu penyakan jangon salaki. Kosot tara. Boro. Nyasap cenah ustaz tekan kuku salaki tara. Ngurut kumis salaki tara kaminyakan jangon salaki tara dahana terus saja lihat awe nu sok kaminyakan buuk salakina asal tara diomong tadi hayang asup ka surga nah ari si koko ini kabina-bina teuing Gusti lagu beli nomor kaopat atuh mana awek nu sok ngaminyakan bu salaki da betah atuh lamun kupun pojo teh bisa hantar putih sim kuring tadi paling mangkat Pak bari ka mana cajarwa ayeuna ka Cirata geulis ari anjing mah daerah Cilaki oh kitu mohon sok atuh bisa heula bisahan sejroning di bisahan eta rambut kupun pojo cak Cimapak murah kenalon salaki dijadikan ribuan malaikat ngaguluh baca istighfar dengan gempur dosa salaki jeung pamajikan alhamdulillah polimen tadi hampir ke tahun kali ieu itu ge salah deh bulan puasa lebaran teh pokona hampurannya euy di dapur kamoy pokona di luar Allah Subhanahu kali dahana prosesnya lihat menyakan bu salaki pakating bukaluman di lisahan di sisiran kubun bojo lagu sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu lama kang lagu caranya aduh geus lagu doakeun cara nyanyi pada ngalagu naon ngalagu impian di siapa teh bisa mah tumpakan wae anjir nah dapat paha ke hau menyang ngalagu impian gitu Gusti Allah Rabbana Karim saya jadi awe nu bakal diasupkeun ka surga teh opat hiji minyak kanggo salaki nomor kadua tetekan kuku salaki nomor katilu minyakan jangot salaki nomor kaopat kurun kumis salaki kitu oge kudu rajin salat euy ieu mah minyakan mu salaki hayo salat henteu lapor kitu opat dan terasa kalaskeun kamu kalau setempat ya pemaling misalkeun irit ka madrasah lu terus sare mana mah madrasah naon libas pajengan teh dia teh dah ajengan kitu hor itu make kitu wartos ke ladang mingguan teh kieu kitu ladang berjamaah teh geuningan begitu ngangkatkeun takbiratul ihram jelema di nalika salat maka malaikat bakal nyabutan dosa lewat mulutna bahkan lamun salat di imah bener jeung satrumpuna derajat mangan hiji lamun di masjid 27 derajat na bapana beuteung ada mingguan teh kitu ya bertanya ku salaki di mana di madrasah terus naon terus mingguan naon dibahas ajengan teh ajengan kitu oh itu nya kahartieun nya kitu salaki da moal ane kos RT paling di desa di mana teh desa naon rapat naon desa teh nah lurah bapakuna kitu ya Allah ya Rabbi Gusti lagu so bulita opat hiji minyakan buuk salaki dua tetekan kuku salaki tilu minyakan jangot salaki opat kurun kumis salaki cek tidak kita gugurin bakal dikiduman ku anak surga lain seri aminah opat
bisi teh kabeurit taroskeun ka kiai menika eleh pun ini geuning baheula ini ge umur 80 tahun hayang huntuan datang ka ajengan Waalaikumsalam salam ajengan cenaya aya lain cenah mate umur 80 tahun gitu mate cenah ngekeleng aqua eta teh aqua da ingin nyaho kepang jampekeun cenah ajengan jampe naon cenah teh pan mati umur 80 tahun cenah geus kacipta pan keur ajengan oge meureun gitu mati geus uhun tua atuh umur 80 tahun mah ini geus uhun tua datang ka ajengan mun hayang huntuan hayang dijampeeukeun bae cenah hayang jampe lumayan dijampe ayo terjampe lumayan proyek leutik jampe ajengan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jadi ke dihuntu ini ya Allah jadi ke dihuntu ini ya Allah jadi ke huntu ini ya Allah cenah aja brah eta tah cenah mak kumaha cenah jang itu praktekna mangga bade dileukeun caina mangga bade dihukum ke mangga ini teh salaman heula goreng teh salam tempel 50.000 lah ngajampe ini teh sekeun kamu ada puguh atuh ka imah teh teh jauh hari jalan hayang kieu. Ya Allah, pacitar ini di jalan. Udah ini kan beda jeung parawan, dari teh parawan. Nah, eta parawan ki. Hari ini mah wes. Eta mah ki ini teu kitu mah. Ari parawan mah teh kitu. Nah, eta parawan. Di jalan teh kieu ini merendai ngaran-ngaran tos kieu mah perlu dibersihan mun ceuk basa dileles mah cewek disebutna eueuh cai kaditu eueuh sungai ka dieu eueuh sumur ka fasa teu inget eta dina aqua sugan teh teu dicampe ku ajengan disebrotkeun di ijabah nuhun tuan di alhadap rangeteng Allah Rabbana karim. Akibat naon teh akibat salah praktek butuhna ge nu waosan teh luhurna lain harap datang teh ka ajengan alhamdulillah cenah mah teh dijabah cenah huntuan lain teh ngan kaceng nu harap rangeteng salah naon teh salah kaifiat salah pertingkah mau dina sholat tuh anak sholat kawai terus salim anu magribi salah sarokati mustaqbil akibat kuduna kitu jampe saker Allahumma laka sumtu wa bika amantu ajeun nama ajeun ayo Allah belum kali paingan dina sholat berjamaah teh patih diunggulkeun ieu punten ibu lamun urang boga salaki sholat di imah bener jeung satu guna eta teh darajatna teh kan hiji sorangan lamun ya Allah bapak di urang mah masjidna ge beda lain di Ranes 27 di Janari 27 di Cirata 27 beda jadi Masjid Aqsa di Masjid Aqsa mah 500 derajat lamun sakali berjamaah